Aya khawatir budak masih jam kebapan disekolahkeun ka sekolah swasta siaka. Khawatir kunaon? Sarua swasta ge sakola. Pelajaran sarua, nah mah kudu khawatir. Nyawatir atuh Kang, cek si Ijem mah sakolana teh disamakan cenah Ya Kang. halus disamakan mah tuh. Berarti hampir setara jeung sekolah negeri gitu. Dan penting mah budak mah lain sekolah nah diajar mah. Alus kumaha hari Akang. Sakola ini sih make bangku Kang, make meja sakola teh SD gitu. Manya ieu masih keneh make sama. Disamakan teh lain kitu maksudna Iroh, disamakan sakolahna lain diajarna make sama lain tapi sakolahna disamakan gitu. Sakolana disamakan. Segede kumaha samakna Kang? Sok ngaco ieu mah. Status Iroh, status sakolahna disamakan lain sakolahna disamak. Status mah Kang ye randa duda eta status punya sekolah ya status suknya nyahoanan ieu mah Lain nyahoanan mere nyaho. nya mung teu nyaho ulah sok nyahoanan era Kang misi batur apaleun leuzeun ngomongna ka abi bisa ngamaklum udah ka batur kan abi jeung era.